Wilujeng enjing pamiarsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring lieur Elvina Manurung dina acara Sunda News. Dina poe ieu urang disambut ku warta nu kurang ngendahan ti Kabupaten Sukabumi anu katimpa musibah. Dina 2 dinten kamari, Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat diguyur hujan deras sareng angin ageng, hujan es nepi ka angin puting beliung. Dampakna 100 bumi ruksak sareng katatangkalan tarumbang. Dapat Samentawis ti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi disebatkan wilayah nu kenging tina kajentenan dinten Sabtu nyaeta wilayah Kecamatan Ciambar, Nagrak, sareng Jampang Tengah. Seueurna bumi anu ruksak aya 88 unit. Sedangkan dina Jumaah, hujan deures serta angin ageng kajentenan di Kecamatan Bojogenteng, Parakan Salar, Kalapanunggal, Cikadang, sarta Cibadak. Aya 70 hiji bumi nu dilaporkeun ruksak. Umumna, karuksakan bumi ruksak pisan dina bagian luhurna dina atap anu kacendak angin sareng aya oge anu katimpa tatangkalan anu tumbang. Lihat ti eta dilaporkeun aya karuksakan kana instalasi kabel listrik janten teu aya aliran listrikna. Yen para warga anu ngalaman musibah nu diutamikeun bumi anu ruksak pisan kedah ngungsi heula ka tatanggi atanapi rerencanganna. Pamirsa, mung sakitu anu kopi hatur, wilujeng patepang deui dina warta anu sajen. Simkuring lieur Elvina sija pamit mungkur amit mundur. Hatur nuhun.